Naon eta cowok aing ala. Nah, ada cowok aing anjing. Aing anjing ieu mah. Nah, anjing da cowok aing ieu mah. Cowok aing tuh kalau ti aing jalan pelak-pelak aing ieu mah. Nah, anjing. Ayang jauh meureun. Aing kumaha? Ieu dan cowok aing tanah-tanah aing kumaha melakna iraha di dinya. Nu aing. Sok, aing mimpi ka mana urusan yang aing nu aing. Dasar aki-aki teh. Kumaha eta teh? Nu aing sok pejakeun ka tetangga tuh di kulon. Aing loh penasaran wae eta mah. Pokona mah aing tangtungkeun deui sampai nangtung udah sampai bingkang gitu. Aing mah sok beraku yang ijen wae jeung aing we atuh. Wah, aing mah cowok aing ieu mah naon da pelak-pelak aing tanah sia mah baduli teuing. Tangga sauna we nu aing ieu mah. Naon teuing. Tangga sauna aing tanah nu sia ge bae anjing. Nah, aing ieu mah cowok aing mah dibikeun aing. Aing tuh, aing tahu dibawa ku aing. Oh, kumaha aing. Sieu we tuh. Cowok aing rusak kitu. Kumaha? Ku aing laporkeun saya Mang Junet saya ku aing. Sok, kumaha eta? Tanah di tanah aing hayang kumaha cowok aing goblok kumaha? Tanah sirik tanah aing, blakna di mana di tanah aing? Ya ku aing mau meunang atuh ya. Tanah aing. Wah, ayo omongan wae anjir teh. Oh, aing bajakeun tuh ka si Junet. Ku aing laporkeun anjing. Si Opung anjing ngaruntulkeun tanah aing tuh. Hah, siapa aing? Sok, kumaha anjing? Dibawa ke mana sih pasal induk mah payu anjing segitu mah tuh sekolah tuh tangkal sih awas ku aing dilaporkeun sih. Tapi sia mah bagian daunna aing mah cauna sia mah kokok. Balik aing dikitukeun ku aing anjing tuh. Oh, anjing tuh. Ku aing didudut ka dia anjing tuh. Oh, anjing. Oh, anjing mantap anjing.